في شهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحما يجلى Dina sasih nu masyhur sasih maulud kacatur lahir nur Kangjeng Rasul anu agung tur luhur duh kacida endahna purnama muncorongna di Mekah gumelarna Mekahi matelahna Gusti mugi dugikeun Gusti mugi haturkeun cinta abdi ajukeun Kajeng Nabi sanggakeun teu aya kabagjaan lintang tingarencangan Kangjeng Nabi junjunan di syurga sasarangan ana rotmihil aqwa nu syarqan wa magriba wa ahlus sama qalu lahu marhaban ahla ngagebrai caang padang alam kulon jeung wetan di langit menireang maca marhaban ahla duhaturan junjunan sumbing ayeuna pisan di tempat keahlian sing jembar mamanahan wa albisa sauban nur ri'izan wa rif'atan fama mithluhu fi khil'atil husni yustakhla terasna Kangjeng Nabi dianggoan utami ku cahya kamulyaan sareng ku kaagungan mangkataya nusami sinareng Kangjeng Nabi dina kautamian najan loba dangdanan walamma ra'ahul badru halali husnihi wa syahada minhu bahjatan taslubul aqla barang bulan ninggali kaendahan jeung Nabi bulan nyumputnya lindung isinan kunuluhum sarta bulan nyaksian segala kaendahan di jeung Nabi junjunan nu mata kaendahan wa afi anuru syam si min nuri wajhi falillahi ma abha walillahi ma akhala panon poe melempem cahyana tuluy parem sabab anu ngagebur tina rarai jeung Rasul Allah anu kagungan syukur nu endah pisan sukri nu pangahengna Allah anu gaduhna aya maulidal muhtari jada tasyauqana ila khairi mab'utsin jalilin hawal fadla maulud Nabi anjeun poe nu dimulyakeun anjeun ngingetan bae kana cintana
hate sono hoyong patebang ente boleh ngalangkang ka Gustina utusan nu agung tur munggulan wasa'dan muqima bif tikhorin li maulidi lahu khobarun an husnihi abadan yutla kangjeng pinuh berkah dina segala tingkah maulud tiap tempat kebanggaan kerumat maulid mere beja sifat kangjeng nu mulia tiap tahun dibaca hati jadi gembira ta'alna ilahal arshi yarhamuna bihi wa yaghfir lana dhanban wa yajma' bihi syamla Allah anu kagungan arash mugi miheman ka abdi ngarohmatan kuwasilah panutan sareng mugi ngapunten dosa serta kinten sareng mugi nyebarkeun perdamaian gelarkeun alaihi sholatullah mahabati soba wa masarohadin bin diyaqi ilal a'la rahmat anu diselir kajeng nabi terakhir salagi ngahiliwir angin soba semilir yang masih lalaguan nu mawa ontan-ontan bari berhubungan Mekah maksud tujuan Gusti mugi dugikeun Gusti mugi haturkeun cinta abdi unjukeun kajeng nabi sanggakeun teu aya kabagjaan lintang tingarencangan kajeng nabi junjunan di syurga sasaran